Harus teu. Jadi ayeuna mah geus teu aya nu ngaranan perbudakan, disebut amat teu aya. Ayeuna mah ya. Tadi dieu meunang teu hukumna ayeuna paladur sadayana lamun ayeuna teu mampu nikah kemudian paladur sadayana nikah ka amat. Nah, makana kitu aya ningali asbab hadis mah pantun kaul mar'atu li arba'in. Tikah awewe ku sebab dasar opat. Hiji li jamaliha wali nasabiha paladur sa wali di jamaliha wali nasabiha wali maliha wali di niha. Kitu geulisna turunanana tuluy beungharna tuluy agamana geulis beunghar onde turunana bagus ngajina pinter bari ngamalkeun kana agama eta hayang nama geulis naon turunana bagus beunghar onde pinter ngajina bari ngamalkeun kana agama eta hayang nama ya. Beunghar henteu geulis henteu sederhana lah turunana biasa wae nu penting ayeuna paham agama teangan lain berarti santri belum tentu santri ge anu paham agama ai paham mah paladur saya di samping ngarti ngamalkeun kana agama jaloba ayeuna kadang-kadang santri oge ngarti nama nganteu ngamalkeun kana agama. Jadi ente kudu santri ngamalkeun kana agama. Karasa jadi eta mah teu kana kul masmu teu kana kul jame tapi kul masmu. Jadi memang sebagian santri lolobana santri eta ngamalkeun kana agama ngan teu sakabehna. Jaloba santri nu edan ge. Santri ngabawa kebo gitu. Ya. Jadi henteu sakabehna. Tah ieu makana nu teu angan ieu paham agama. Tak kumaha paladur sadayana lamun ayeuna tadi teu mampu solusi ka hiji puasa. Teu mampu ka hiji solusina puasa. Ya. Nomor kedua ayeuna misalkan aya kene zaman perbudakan. Tamaka cek Allah Subhanahu wa taala wa man lam yastati minkum taulan. Sajama anu teu mampu minkum timarane kabeh. Sajama anu teu mampu itu si jama timarane kabeh taulan kana kasugihan. Kana kamampuan pikeun nikah nya ayan kihal al musonati pikeun nikah ka awewe anu merdeka teu mampu tadi di peladirin sadayana nya kitu hiji memang teu boga modal jang nikah awewe ka awewe anu merdeka punten aya di Indonesia mah hese. Naon sebabna? Paladur sadayana di Indonesia mah mas kawin ge sedang biasa bae sebenarnya kata teu mampu ngan di urang teh jadi lieur moman mimbabi lieur ieu kadang-kadang mawakeun kuring harita aya santri hayangeun ka santri aya lalaki hayangeun ka santriawati nya kitu ngomong eta si bapana lalakina cenah kamampu kuring mah kiai ngan saukur mere 10 juta kita awewe eta indungna geus nolak absen kiai atuh 10 juta mau cukup buat apaan di absen kumaha di absen tenda rias tek-tek bengek pan jadi kadinya aing mananyakeun tenda gitu sia make tenda-tenda teuing pa kamari mah paladur sadayana orang jambu aya eta mah arek nikah kabidan
Ituna bidana si bidana hayang 50 juta wae dibawakeunana eta si awewe si lalakina ngan boga duit 30 juta ditolak. Mun di Cijarah mah dibawakeun 30 juta gede mah. Ieu mah ditolak hayangna 50 juta wae teu jadi eta nikah mas. Ningan Mang Opik 50 juta 5 juta. La ilaha ya Allah. Padahal apa peladur sadaya nikah di urang mah mudah. Mayar IPK berangan 1,5 juta. Mari umuran manggih mualim nuro. Jeung mualim di paling geus 1 juta 2,5 juta mah geus ngariung beres. Teu kudu make kaundangan gitulah. Kaundanganna cukup ngariung beres teu kaundangan. Jadi 2,5 juta ge. Jadi teh Bang. Jadi ningkring. Acenah yang manggil marawis, panggil si Ipong. Nurul Hidayah Al-Ardi. Untuk Cijerai mah pan bebas teu make harga-harga ceuk ieu. Cijerai Bojong Kumasia we. Lamun luar eta mah, luar negara eta mah dua kudu dihargakeun saeta mah. Cijerai mah baraha we diberena. Terus akad eta mah. Nya ceuk guruna kitu. Untuk Cijerai baraha we diberena kajen sing ikhlas we kajen ieu sasanggalan ge. Diisuk nepi ka sore nabuhan kulit cangkel-cangkel ka dinya. Enggak udah omong kan sok hadro untuk Cijerai dan Bojong geus kumaha we diberena teu dibere ke kajen sa. Yang penting bebeudeng seueur geus kitu bae. Ya. Makana lamun arek manggil hadro Mang Hasim ka di dieu geus di mah teu kuna naon untuk Cijerai mah. Jadi geus teu kudu make harga-harga. Kumaha we diberena. Ya, paling geus si kodes bengek. Magadi. Tuhan alhamdulillah eta kamari budak moman dina ladang marawis bisa nyumbang jang ngabebaskeun anu 500.000 jeung bagus ya gitu. Kadang nabehat kulit. Aya sumbang sih lah. Jadi bisa gitu eta ngaranna barokah eta lah. Eceng calengan manehanana. Ya, itu kodes ya. Jadi suara saya sudah menjadi ayat di akhirat eta. Allah. Ya, itu masih tegur ese. Aya manggil teh ngado atuh di dieu panggil. Bere we geus tah 100.000 mah 10.000 ewang sajeng mudut ka dinya. Murah teh? Murah. Kudu 50 juta. Masya Allah. Eta hajat kemari teteh kakak. Ya Allah beak 100 juta. Nya Masya Allah cek kumaha aing ke nyelir. Sadin. Jadi lamun hajat beak 100 juta Gusti cek ieu pohara amat. Ya. Paladur sadayana. Ieu ternyata di urang mah ada nu ngahesekeun. Jadi lalaki teh kadang-kadang geus aya kawin sieun mawakeunana. Awewe pamentana 10 juta. Nya dibere 10 juta kadang-kadang Allahu Akbar ditolak. Tah, kuring boga murid demo. Ya. Eta gara-gara paladur sadayana mawakeun 10 juta nepikeun ka embungeun di jima eta awewena. Polong obat. Cek ieu geus jadi pamajikan siap perkosa we cek ieu teh. Bener paling. Teu nyawa jadi duka henteu. Nepikeun ka pepegatan anak ayeuna. Ulang heuleuh budakna. Rupana teu bisa dipake eta we. Gus. Haruh ya. Zaman ayeuna nya. Makana dah urang mah kumaha milikna nu penting rumah tangga anak. Naon ngaranna balalage. Ulang ngitung-ngitung kadinya lain ngajual anak mah. Nu penting panjang jodoh. Paladur sadayana eta mah kumaha milik jeung rezekina we paladur sadayana. Ya. Di kadang-kadang sok ngahesekeun.
nya kudu aya nu 1 juta Allahu akbar bagi nu mampu lah nu loba duit lamun kelas anu teu mampu are kumaha mah aya santri gawe henteu bapana biasa bae aduh aya awewe yang dibawa kena gan jualan eueuh nah coba terjadi nih kan amat eueuh pan ayeuna mah amat eueuh aya teh amat geus ya berarti solusina hiji deui puasa puas lamun aya kena amat mah ngeunaan ya pala diulun sadayana nah ya maka cek Allah subhanahu wa ta'ala saja manu teu mampu ti maraneh kabeh kana kasugihan yen tah nikah kana yen tah nikah ka awewe anu merdeka anu mukmin kitu. Jadi aya kain mukminat ya awewe anu merdeka anu mukmin kuulah-ulahna paladur sadaya nikah ka jelema kafir jadi teh anu mukmin heula bae. Pamimma malakat aimanukum maka tina amat anu maneh ngamilik belah katuleun maneh min patayatikum nyatana bayani bae dua bayin wa tadi pil amkina nyatana ti amat marane kabeh anu mukmin bari amat lagi kudu mukmin ye paladur sadayana wallahu a'lamu bi imanikum Allah lebih mengetahui terhadap iman kalian dan iman amat kalian. Jadi walhasil para dosa lamun teu mampu pikeun nikah ka awewe anu mereka sok lamun zaman amat nikah amat. Ku sebab amat na eueuh urang nyokot kana rujukan hadis berarti lamun teu mampu kana nikah palai bisian lobakeun puasa. Gitu. Jadi solusinya dua lamun baheula mah lamun zaman amat nikah amat. Kenapa amat itu ditikah? Sebab pasti ka amat mah murah. Bener teh? Ka amat mah murah. Punten awas, lain amat sorangan. Ai amat sorangan mah Pak, eta mah teu kudu ditikah. Mang Oman boga amat. Hartos teh? Eta mah teu kudu langsung dipake ge teu kunaon ai urang mah. Hartos teh? Ieu mah ang urang ayeuna misalkan Mang Asli boga amat. Mang Oman kabeneran duda, hayang nikah. Gitu, ditikah ka eta amat Mang Asli, arek nikah ka amat Mang Asli. Menang ka amat batur. Karos nya? Sok tikah amat cek Allah Subhanahu wa taala. Gitu ulah pandang-pandang mulu yang penting iman. Ba'dukum mim ba'din sawareh marane kabeh tina sawareh. Pankihu maka ayeuna sok nikah marane kabeh ka amat bijalihna kalawan izin sayyidna di dieu kalawan izin anu ngurusna eta amat wa atuhunna ujurahunna paparin kana eta amat naon buruhanana tegasna mas kawinna sarua lagi kumaha sih nikah gitu bil ma'ruf ulah keda-keda amat teh apalah dosa dingke-engke atau dikurangan enggak saya gitu musonatin bari amat nate ya eta ngaraksa diri goera musafiatin lain amat anu jinah paladur sadayana wala mutakhijat adan jeung ulah amat anu pernah jinah jeung kakasihna. Jadi silakan nikah ka amat pai jauhsina gitu di mana-mana ayeuna geus ditikah eta amat kemudian si amat tersebut jinah goblok dasar amat kan kartos deh ini maaf ya si Jaed nikah ke amat Mang Asli boga amat misalnya kanyawan geus ditikah ku si Jaed eta amat Mang Asli teh jinah deui jeung si Bram nya maka kumaha eta si amat tersebut pain atai nabi pahisyatin palaihin nisbu ma'al musonati minal azabi lamun ayeuna amat paladur sadayana jinah gitu geus ditikah manehanana jinah manehanana mah eta dihukumna dijilidna ngan saukur 50 kali jilidan sebab aya amat mah jelema setengah
eueuh rajam Pak. Jadi di amat itu tidak ada rajam. Karos. Jadi lamun aya ketika misalkan ku jelema kemudian zina, maka cukup dijilid 50 kali jilidan dan diasingkan ieu nisfu sanatin dengan seukur setengah tahun untuk amat. Jadi tak aya dirajam. Ya. Itu jali kaliman hosyal anata. Ayo elatna ya. Elatna menangna nikah kamat teh hiji liman hosyal anata. Gitu sieun jinah jeung eta amat. Bogoh ku sebab sieun jinah maka wajib nikah jeung amat. Artinya menang nikah jeung amat. Maka elatna nomor kahiji menang nikah jeung amat karena sieun jinah. Nomor kedua nu tadi paman lam yastati taulan. Ku sebab teu mampu ku sebab teu aya kasugihan pikeun nikah jeung awewe anu merdeka kartos teh. Ya. Maka di ayat 3 ya nasawina paladur sadayana. Persyaratan menang jama biasa nikah kanu jadi amat paladur sadayana. Hiji alayajida alharolil haroiri taulan. Teu boga modal jeung nikah jeung awe anu merdeka. Nomor kedua kitu syaratna amat teh kudu mukmin. Nomor katilu sieun jinah. Ayo liman hosyal anata. Gitu. Ta wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yen tah sabar marane kabeh nikah jeung amat itu lebih baik kepada kalian. Wallahu ari Allah ghafurun eta anu seueur ngahampurana rahimun tur anu mika asih baladur sadayana. Jadi solusi an hiji nu budak lamun urang hayang nikah tapi can boga modal solisna ya hiji daen mah amatna heueuh puasa wae geus puasa we saumur-umur moal udang-udang si Firman nyileug nya gitu. Jadi geus we solusina puasa dayana mah amatna teu aya dayangan cenah mah bakal terjadi engke perbudakan deui momen gitu. Dan mudah-mudahan we urang mah teu manggihan zaman ukara itulah kitu engke bakal maot ieu sararieun zaman tos kitu apalagi berarti zaman perang heula ayeuna geus perang bae na Rusia jeung Ukraina lain Ukraina bari didukung ku Amerika beuh perang bae. Yuridullahu liyubayyina lakum wallahu a'lam bissawab. Fatul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Waturamu sarang diharamkeun as-sholatu naon salat di qabri nabiyin kana palebahan kuburan nabi au nahwa waliyin atawa umpama wali tabarukan karena ngalap berkah au ilzaman atawa karena ngagungkeun. Wa bahasa sareng ngabahas Jainul Iraqi saase Jainul Iraqi adama karahati sholati kana wana makruna sholat di masjidin dina masjid toroan datang anyar dapun nasi naon nguburna manusia haulawo di saidaran masjid. Jadi haula teh asup kana jorok makan ya. Wa fi ardi maksubatin sarang dina tanah anu gosok watasiu sarang sah itu salat
bila sawabin kalawan taya ganjaran kama kayane perkara bizaubi maksubin dina bagian anu meunang ngagasa wajah wakaja sareng etanya kitu insyakka lamun ragu-ragu si jama piridoi maliki dina ridho anu ngamilikna itu taneuh la henteu injonahu la henteu teu haram sunah injonna lamunnya ka si jama ka itu taneuh bikorinatin kalawan korena wapil jaili sareng dina kitab ajaili laudoko lamun sempit al waktu naon waktu wa halna itu si jama biar dimaksubatin kalawan taneuh anu biar dimaksubatin magsubatin kalawan taneuh gosok digosok aroma maka takbiratul ihram si jama masyan halna reumpang waraja sareng marjeh sareng munggul kenu kana qaul al-Ghazi sa Imam Ghazi qala sanes ngadawu sa guru kami sadaya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani walaji sareng ari anu yatajahu ngahasilkeun itu laji annau sanyanyana kalakuan daya juju temenang lau kasih jama sholatu sidatul haub naon sholat sidatul haub wa inau sarang sanyana si jama yal jamu misti kasih jama naon ninggalkeun hatta yahuja sehingga keluar si jama min hadina itu ardun magsubatun kama kaya perkara lawe tetap si jama tarkuari ninggalkeun ana itu salat ditakhlisi malihi pikeun nyalametkeun hartana si jama lau hija lamun dicokot minuti si jama bal balik tah ari itu tahlisi malihi aula eta leuwih utama kumaha ayeuna lamun kuring salat emang kodes teh hareupeun teh pak kuburan nabi atawa hareupeun teh pak kuburan wali seperti pak kuburan Syekh Maulana Mansur kan ya itu atawa pak kuburan jelema soleh menang teu menang baik hukumna menang nu haram teh lamun salat di luhur kuburanana ieu sebab di dieu mah keelat paladur sadayana wa turamu cenah diharamkeun naon salat di kubri nabiyin kitu malebahan kuburan nabi atawa umpama wali termasuk umpama wali adalah jalma nu soleh bapak di sadeng mah kan terang kan di makbaroh ieu majlis hareupeun kuburan bener teh taya lamun ayeuna tujuanana paladur sadayana haram sote aya elatan ieu gitu elatna hiji tabarukat jadi sholat yang harap ke kuburan nabi atau wali teh tujuanana keur ngalap berkah sebab kuburan mah teu bisa mere berkah nu mere berkah saha nya atawa nya harap ka kuburan wali karena ngagungkeun haram jadi elatna eta jadi walhasil lamun ayeuna paladur sahan teu tabarukan jeung ngagungkeun mah eta teu jadi masalah teu haram nya teu haram paladur sadayana nu haram sote lamun tabarukan jeung ilzaman
gitu. Atawa ijoman makao tabarukan atawa ijoman ngalap berkah atawa ngagungkeun gitu. Hiji tah beres. Kumaha cenah lamun ayeuna aya masjid saeudeurana kuburan melulu. Model masjid Sadeng Kaum kan? Nyata masjid Sadeng Kaum mah. Gitu. Eta kan hareupeuna kuburan Mama Bakri kan. Loba kuburan. Gitu. Di tadi Pondok Bujang ya, hareupeuna kuburan malulu tah. Gitu. Eta kumaha lamun ayeuna urang salat di eta masjid. Makruh tah. Oh, paladur sadayana wa bahasa Jainul Iraqi geus ngabahasa Jainul Iraqi ada makarohatis sholati fi masjidi toroa dabnun nasi haulahu gitu. Geus ngabahasa Jainul Al-Iraqi eueuna makruh salat dina masjid anu biji naon pakuburan manusia di saeudeureuan masjid. Jadi walhasil lamun di masjid ayeuna di sekeliling masjid eta loba kuburan, hareupeun masjid kuburan, gigireuna kuburan. Urang begitu salat di dinya di eta masjid makruh teh henteu. Mangga sok teh teuing. Tapi awas ulah ngagungkeun. Ulah ijoman jeung ulah tabarukah. Yang aja salat di dinya teh keur ngalap berkah. Atawa keur ngagungkeun haram ya. Mang Kodes maot jadi wali bisa si Mikdad salat luhureun kuburanan hudang deui eta Mang Kodes. Kenapa kau tincak kuburanku jeung ya. Ayeuna kumaha lamun kuring salat gitu. Lamun kuring salat salatna di tanah batur di imah batur tapi teu bebeja atawa tanahna nu batur di kebun batur nu batur ieu mah nu batur mah di wahangan mah lain deui. Wahangan pan lain nu batur ieu mah di tanah batur di kebun batur. Kumaha tah salat urang nya. Nah, watasihu jeung sah eta salatna sah. Tapi bila sawabin kalawan teu wapi ardi mangsubatin sareng dina taneuh anu meunang ngagosok watasihu sah eta salat bila sawabin kalawan teu aya ganjarana. Jadi ganjarana jang nu boga eta taneuh. Jadi menghasilkan keur ngalawi salat di tanah batu. Tah, mau samping salat di tanah batu. Allahu Akbar insyaallah doa. Berjamaah deh, atau berjamaah yang itu. Masih mah salatna sangke diarat. Gusti mana ganjaran abdi? Beula salat johor. Nu berjamaah jeung di ditu di nu gawi. Gitu. Maka dikiaskan paladur sadayana nya can anggeus lo ka diprotes tenang we Pak. Maka pusing wae aju pusing wae. Paladur sadayana sarua kama pisaubi maksubin. Daya bedana ayeuna salat make baju na ngagosok. Jumat sendal na ngagosok santri sia. Hepan meureun wa minas saub teh asendal. Nya ayeuna ka masjid ye misalkan di dia santri kucuk nu saha we dipake teh bebeja tah ieu sah Jumatna sah salatna tapi ganjaranna jang nu boga sendal. Untung eta nu boga sendal. Hah? Can anggeus momen tenang we. Gitu.
kitu teh paladur sadayana wakaja insaka pirido malikihi ayana kos kitu teh jadi eueuh ganjaran lamun ragu-ragu dina ridho pangarido anu milikna anu bogana gitu. Ieu ridhoeun moalnya saya tadi pakai sendal anak wae dipake pakaian anak wae ieu ridhoeun teh nya ragu-ragu hate urang ridhoeun moalnya ridhoeun moal ragu-ragu tah eta nu kitu ganjaran jeung nu itu insaka aya saka mah 50 kan aya rujan aya saka aya jon aya yakin mah 100%. Jadi paladur sadaya ragu-ragu nya ragu-ragu tak kumaha ayeuna paladur sadayana itu nya lain jonau bikorinatin henteu ayeuna henteu leungit ganjaran tegasna teu haram paladur sadayana eta salat tegasna teu leungit ganjaran lamun ayeuna manehanana nyangka kalawan korena teh sieu mah nyaho aing tong boroning salat di taneuna saya teh mah jelema bager kadang-kadang cauna ge dituar manehna mah kajeuneun teh eta mah sah salat urang keukeuh meunang ganjaran amun santri teh mah sieu mah dipake sandal ku aing geus nyaho saya teh jelema bager budak kudu teu ngaridokeun nya geus kanyahoan saya teh mah makana lamun rek dosa budak palah pilih ya jelema bager apa henteu ya jadi lamun geus ayeuna memang aya korena saya teh mah jelema bager tah eta mah keukeuh meunang ganjaran salat urang sah paladur sadayana ya uli mari do teh nya seperti ayeuna kan kieu dina kitab patumuin keneh mode urang ngalajukut anu sakira-kira memang teu dipampaatkeun ku nu bogana jeung geus kanyahoan pas diri dona teu ngalajukut mangga teh teuing tapi lamun nu jelema korek mah keukeuh haram memang cuk jelema korek teh tuh hayang pantanu aing alaan jukutna setan doang enten boga embe wah eta ulah eta mah haram eta mah nya lamun jelema na urang kieu we duh sieu mah tong boroning jukutna cauna ge diberekeun tah eta mah halal jasa nu kitu nya makana tinggal urang bisa maca-maca ieu jelemana nya sehingga ngalagenjer di sawah ye nyaho jelemana paladur sadayana memang jelema bage kitu aya nu koret mah Muhammad sadeng kaum aya eta goblok cenah gara-gara nu ngarusuk belut ya jadi kegalangan sawah aing rajin cenah setan haram pokona mah aya belut lagi haram cenah wah gor ceuk ieu teh galak abdi jelema geus susah kalian kanjut si haram geus dinya nya aya nu moda kitu eta mah gitu kumaha ayeuna paladur sadayana waktu kesempit tinggal 10 menit deui tapi orang aya dina taneuh haram dina taneuh batur dina taneuh ngagosok posisi aya dina taneuh batur kabeneran keur aya di kebon batur maksud teh ya waktu geus tinggal 10 menit deui geus boga hudu tapi ngalah hudu urang tek bengek cai aya tak kumaha paladur sadayana gitu nya wapi Zaili sarang dina kitab Al-Jaili lamun rupak naon waktu manehanana kalawan aya dina taneuh meunang ngagasap ahroma masyian geus we salat takbiratul ihram bari leumpang Allahu akbar salat bari leumpang jadi salat asup salat bari leumpang asup kana salat sidatul khauf paladur sadayana nya warajahu al-Ghazi geus ditarjeh diunggulkeun ku Imam al-Ghazi qala sayyuna wallazi yatajahu annahu la yaju menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mah secara kesimpulanana natijana paladur saya teu meunang geus dina taneuh anu meunang ngagasep ge ayana salat sidatul khauf geus teu kudu salat tinggalkeun
engke berarti larina kana naon kana qada enggak cek Imam Ibnu Hajar al Asqalani paladur saya kayak jujur salatu sidatul awam gitu wa inau ya jamuat tarku hatta ya jamina sehingga keluar tina ardi naon ardun mag subatun enggak saya kira-kira orang tanah ya jelema na korek ya itu enggak saya paladur saya nungguan keluar heula tina eta tanah neangan kira-kira tanah anu halal jangan musola lain orangnya pantes eta aspek momoman aspek Mualim Nuro nyiduh ge kana salampe saya tahu parah deui cek ieu mah leumpang ngapung sugan da sieun dicak taneuh batur aya aspek waktu itu parah jasa cek ieu cenah lamun nincak taneuh batur ge haram teh meunana ternyata kumaha bae eta pendapat nya aspek mah pohara jasa makanya aspek boga babaturan si Amin ngaran orang Kebungalang kene eta masya Allah kana aspek nak ketot jasa eta cicen orang kan hidup di tanah batur ge haram kana lamun teu ridhoan bukan eta apa sok boga lain sok boga memang boga kan tasawuf jasa itu gila sampai kerhara gitu tata aya bedana kieu paladur sadayana gitu hatta yaruja mina kama lahu tarqwa li tahrisi mali au akhaja minhu lau hija minhu bal aula sehingga keluar tina eta tempat seperti ayeuna kieu lamun manehanana ninggalkeun salat ku sebab ayeuna arek nyalametkeun hartana lamun dicopot tina eta harta jadi meunang sebenarnya antara salat sidatul haob pikeun nyalametkeun harta nya paladur saya kieu mangoman keur salat di masjid aya motor aya naon teh ngaranna dagangan diteuneun di luar eta nu madog geus kanyawan arek madog geus ditanggung ye si eta orang si Firman beungeut rampok kita mah cenah arek maling dagangan mang omah tak kumaha teruskeun salat tah atau salat sidatul haob kurang hajaran heula saya tah nya tadi dieu paladur sadayana dikiaskeun kana nu tadi nu di luhur geus tinggalkeun salat salametkeun heula harta salametkeun heula harta karena kayak lamun waktu laluasa mah teruskeun deui jadi sebenarnya dina nyalametkeun harta ge ulah aya salat sidatul haob pantes dina bugiah geus ieu jadi lah salametkeun heula ulah teruskeun salat sanajan urang mutuskeun salat eta haram nah lamun laluasa waktu ya misalkan orang keur salat nyila ka jendela eta nu arek maling motor geus siap-siap geus ketrak-ketrek sampeurkeun heula urang siarek naon sia kitu enggak cenah nyari beurit di deket motor bapak beurit mangaya beuritan sa motor aing malingnya bukan Pak bukan hak sia meunang urang dicentang saeutik mah ya jadi teguna naon ditinggalkeun heula salat ayeuna urang ku sebab arek nyalametkeun harta jadi eueuh salat sidatul haob dina ku sebab arek nyalametkeun harta paladur sadaya sarua jeung tadi ya cuman dina nyalametkeun harta mah paladur saya eta aula ninggalkeun salat paladur salametkeun heula we ku urang ya bisa dikiaskeun lamun aya jelema arek cilaka aya jelema pecak arek kecebur ka sumur bayana urang geus batal heula we salametkeun heula itu harta wae kurang salametkeun komo jiwa meureunna mangken di arek kecebur ka sumur keur gering muria si kodes keur salat salametkeun heula ulah kalaka kajenda geus kolot ieu cenah pae-pae